Aing beak di saldo. Penasaran nih karena akun iso udah 6 ya. Buka duit mah ada pon di aing. Buka duit dia. Itu boga tok. Tambahin namun boga mah orang depoan gitu ku dia sugan menang. Tapi aya pi duiteun mah tok. Di mana pi duitan? Manuk Pak RT. Di paling burung kurang. Atuh, kumaha deui itu? Wani dia malingna. Wani. Hayo ari wani aku nang. Kieu ari. Heeh. Ayo. Tuh, manuk nih itu lah tok. Payu teh 2 juta mah dia, manuk. Urang menang-menang jeung slot, jeung ngarokok toh. Dia nu nyokotnya. Oh, ayo. Hayo. Urang lalaunan mah nyokotna. Oh, lunan bae singkanya hon kana. Oh. Hayo. Yuk. Oh, tok. Tulus sih mah deh, tok. Ngarokok menang ieu mah tok. Geus muju ulah ngomong-ngomong harga, yang penting beunang kurang. Ngecepre bae dia. Dicokot-cokot tuh geraan. Keburukannya hon kana urang. Lu nanya nyeri kan ya main bola tadi, nyeri. Suku aing ge. Oh. Lain kayak RT sade mah Pak RT. Buah maling tuh ya. Berah aku tak maling orok leutik jet. Ih, atuh teh kalau teu leutik maling mah. Kan dia. Oh gitu. Carekeun dah kitu teh. Tanggeun. Hayo. Hayo. Launan bae laun. Woi. Keran dia pepetingan di dia mencurigakan di dia ya. Raring di saya. Henteu ka orang mah keur ieu keur ngacak-cak di dieu ge. Hah? Cak. Nu bener we tadi ya. Berah aku aing mah. Ngacak-cak. Dia dong cak-cak. Mohon kurang keur nyar cak-cak ieu. Jeung ubar haralang. Maksudna naon? Kadi nyar cak-cak doang. Semenjak gara baralik kayak itu tuh. Geus peuting. Kenapa RT hudang dia kumaha dia karunya batur tadi sarapeun geus macul. Segera baralik. Becakeun aku yang kena mah. Oh dia ai. Segera hara es itu tuh. Nuhun amun. Dia mah ieu gandeng bae. Kanyahoan be dia. Hadena urang teu digebugan. Ieu tadi kayak ngaleter tuh orang mah tok. Karti aing. Dia dicokot-cokot be. Eta ge ide tina dia tuh. Jadi atuh hangman slot tadi. Laju nama slot eueuh aing. Teu depo deui. Rokok teu kabeuli-beuli acan. Ih, salah dia ieu mah, yang salah aing. Terus kumaha urang skela? Geus gampang. Puting loba keneh tok. Oh, aos dia lamun sampai kanyahoan di dong tadi ya. Moal aing sepakar. Pakar-pakar tadi kanyahoan dia. Ih, tadi main ronda wae tuh tok. Kan suan jeung puting mararehe malam Jumat. Tapi bagus ya manuk ya. Dong aya hargaan teh ya. Terus Bawa bae yuk jual. kumaha dia tadi mah nyarek. Dia butuh duit lain. Oh, hang micet. Atau mau jema aing guys sungguh mau bikang ya. Atuh bikang aing hang ka bioskop bae ka bioskop. Ku aing teh neuleuh na YouTube-nya. Tidak ke hang ka bioskop bae. Saya ulah gana ya urang ya. Jadi mah tanya ieu mah nyatanya milik urang teh nya kumaha kitu nya. Oh nya. Hayo aja butuh. Hayu bejeung aing mah. Kagaknya. Oh iya, manuk bagus ieu mah. Oh. Payu meureun 2 juta kayaknya. Yakin? Tapi Kan seorang ngejualna. kayak aing bawa kenalan ya. Ku yang telepon bae nya. Oh, gitu. Halo Kak Madre. Ih,
Kula boga manuk ya, bagus sih megacor. Bagus tuh ya. Ih, geus poho nama ka dia bedeulean ya. Moal kecewa ieu mah demi be. Oh, siap-siap tungguan ke orang madinya. Oh, geus keur ditungguan nya kuari geuraeun. Ya, ya. Ayo. Assalamualaikum. Nah, Kayak jelema ka dia teh. Mantap. Pesta. Pesta. Atuh jadi ieu mah micet. Ayo. Aing nonton bioskop aing geus. Aing Mesti kuat ya. Bangis bos. A few moments later. Mana ya manuk nih dijual? Ja iya. Tinggalian bae geura manuk mah bagus. Nya cek nya Geura menurut nanti ya pimping deret. nanti mana Di mana tata urang teh yan? Di Afrika ieu mah. Oh, di Afrika jauh ya Mau meunang di na. dieu mamang ieu mah. teh minusan kan Teu Stama dileun bae didinya. jajalan bergerak. hari parab najeng naon Parepna daroak lampeni ieu mah daekeun. boh Iya. Ieu gagah nang lamun hayang ngising keluar. wah atunya geus mantep burung Minum ge cai ieu mah manuk ni mah. nya nih jual berat tuh Parayan. Ih, urang ulah muluk-muluk basa juta. terus sana go Hasa jauh ieu meunang namang waduh yang sejuta bae burung ke urang mah. Jual rugi sebenarnya mah ieu. Pamo ieu ku Raffi Ahmad yang ditawar ieu jeung Irfan Hakim. Teu dibikeun ku kula. Jauh teh ini tuh kaburu pahi manukna. segera dibeli kurang pahing ke moal Moal ieu mah jalan lagi deket meureun. yang burungnya atasnya Mau ditu heula. coba itu mila sorangan Oh, orang itu lah ya. Oke. Pas. Pas. nanya Oke, deal-dealan heula. Kayaknya sugana awet bae nya dinya nah. doakeun bae ulah paeh Geura moal. Moal lawan paraban mah. Kurang dibedil paling. Alamah. Di alon tuh yan di. Bagi dua bae orangnya. Oh. Iya jeung ngamicet nya. Bener kumaha ieu 200. Kurang. Tah, geus kira. Tiu pengen dirampitkeun di kamar. Meunang aing burung ieu jeung ngabioskop mah nya. Oh. 7 film ku dia eta. Honya Balik-balik. geus imah urang milik gede be. Yakin pesta ieu. PRT nang ke orangnya. Bejakeun bae ku orok itu di Palinang geus nyarang ka ditu. Saya baik ya. Aing duit geus meunang ya. Aing along. Nang, kulan bagus banget manuk. atuh pugu meulina ge mahal ieu mah Meuli ti mana tuh? na orok tadi aya make baju hidung Tapi urang asa-asa takana manuk. Rada dong manuk Pak RT. nya meureunnan meureun buka PRT duka aja urang menang meuli ieu Hoi, Di. Aing mah asa takana manuk. Bedeng manuk nu tadi teh ku orok di cokot meureunnya. Tuh orang nu maling ka kapalingan itu. Setor. Coba orang tongan ding ke. Ayo ke meja gisuk. Oh nya, kemarin besi tongan. Ayo. Namanya di paling ku orok kok tama. Oh, bener bae. Taman ku tadi buka PT di paling ku orok. Atau cing tadi sebuah PRT toh. Berarti eta menang manuk tadi teh menang melitin orok eta pasti nam dicokot ku orok ieu. Oh, Laju nama ku aing teu dicokot. tujuan aku batur cokot nama. Bagus amat manuk tuh. atuh pugu ieu mah manuk da meuli nang mahal Salah tuh aya apa? Mulia. Kayak ning ngos. Atah yo. Boleh menang.
Tadi anu ngajuan baju hidung duaan. Tapi asa-asa Cacanding padu. Ayah sisa toh. Oh, ini toh. dipancing dulu. Yang cacing pedet tuh bajuna. Kata tadi mana kerja. Baju disawayaeun. Dia. Sawayaeun dia, Jo. Hanya nuhun. Kira lu. Sokin di mana bener lembang. Satu lain dijigit maduk gak lempang. Atuh rock komposi ya. Astagfirullah. Mana beli sama. Oi. Aing eta manuk asa-asa. Ulah dikeun beut sina. Sina. Tadi kita nilkan banget kerja. Dia pertonik nyumi itu. Keren ada efek kalor kan mata nak halangan nih.